Ujung-ujung barudak sampurasun hidup ke ieu urang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 23. Di halaman 23 eta nyaeta aya gambar aya opat. Anu kahiji nyaeta ngaji, Endar pinter ngaji. Nu kadua ngajar, Bu Idan ngajar. Nu katilu ngepel, Iman nuju ngepel lanta. Nu kaopat nyaeta ngobrol, nikah keur ngobrol. Nah, di halaman 24 G sarua aya gambar, nyaeta aya 5 gambar. Nu gambar kahiji nyaeta ngojay, ngajleng, mimpi, ngerjakeun, jeung hiji. Tah di halaman 25 sok ku barudak ngerjakeun gambar eta. Misalkeun nomor hiji ditanya, eta teh lain ditanya, anu bener nyaeta nyarita. Sok nu kadua jeung saterusna ngerjakeun ku barudak. Amun tos beres kirim ka WA bapaknya. Hatur nuhun.